Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu deui sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi ya aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Gumilar bagian anu kaopat karya Bapak E. Sukandar. Ieu karya teh mangrupikeun hiji karya klasik kirang langkung tahun 1060-an saratana nage masih keneku ejaan kapunggurnya palawargi TJ jadi C ya. Anu nyarioskeun lalakon kahirupan masyarakat Garut zaman kapungkur khususna masih zaman panjajahannya palawargi dimana kapungkur mah tunamina usik tehnya atanapi main po ilmu silat teh hiji hal anu janten kabanggaan kanggo masyarakat dugikeun kabungbeng jalmi-jalmi tehnya milarian guru supados tiasa ngagaduhan ilmu bela diri. Lahirna dieusi ku ilmu usik ilmu silat atau batina dieusian ku ilmu agama. Janten teu heran nya palawargi sepuh-sepuh kapungkur mah garagah. Omo di Garut mah aya ikon kagagahan teh nyaeta Prabu Kian Santang. Saking gagah-gagahna anjeunna dugikeun ka teu acan kantos ningal getihna nyalira. Katambih deui nya di daerah Garut nyaeta di wewengkon Leuweung Sancang apan eta teh tempat tilemna Prabu Siliwangi. Sepuhna Prabu Kian Santang anu teu kinten gagahna oge. Janten teh heran upami masyarakat Garut zaman harita nya dijantenkeun patokan teh nyaeta Prabu Kian Santang sareng Prabu Siliwangi. Sapertos dina ieu carita Gumilar anu disangkut pautkeun sareng Leuweung Sancang oge Maung Sancang. Kumaha tah salajengna ieu carita Gumilar teh ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sate acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula. Anu parantos subscribe simkuring haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa ngahibur tiasa janten rencang dina satiap aktivitas palawargi sadayana. Oge ulah hilap di like di komen supados aya interaksi antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun. Atuh mugi ya wasilah palawargi sadayana anu kersa nge-share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sareng hapunten saumpamina telat dina uploadna kumargi waktos dina dinten Minggon seueur pisan tamu ti enjing dugikeun kaungi teh teu liren anu digarurah seseueurna mah. Oge dina dinten tadinya dinten Senin kaleresan sepuh simkuring ngantunkeun palawarginya anjeunna salah sauyos deh nya pami disambungkeun kana ieu lalakon Gumilar teh anu kantos nyepen salami 6 tahun di tengah Leuweung Sancang. Dugikeun pas kaluar ti Leuweung Sancang teh eta rambutna dugikeun ka 1 ur teras nganggo iteu kai kaboa. Wastana kersana Raden Iwan Mahpudin Saleh Asyarif mugia anjeunna ditampi iman Islamna dicaangkeun alam kuburna nya ditempatkeun di iliyin taman-taman surga. Amin ya Allah ya robbal alamin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu carios Gumilar bagian anu kaopat. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Asmita ngaranju teu sangka si babah teh boga maksud rek maragatkeun nyawana ku jalan rek nobros genggerongna. Kalawan rikat
sakilat manehna ngejat luncat ka gigir bari hiuk ngababukeun botol kana ramo si babah anu ngajorelat. Pre, botol teh peupeus mancaura teu beda we dibabukeun kana beusi. Asmita ngaranjug ngadua kalian, leuwih-leuwih manehna ngarasa reuas. Dumeh ayeuna mah ramo-ramo si babah terus nyuruntul rek nobros iga burung anu jolna ti gigir. Memang kuluncatna Asmita ka gigir, si babah oge geuwat ngarobah kuda-kudana nuturkeun gerak Asmita ka gigir. Tapi Asmita rikat narik suku kencana ka tukang bari ngababukeun potongan botol anu masih dicekel. Si babah ngarti kenapi bahayaeun, teu sanggup ari kudu ngadukeun ramo-ramona jeung juru beling anu marencos tur seukeut mah anu teu beda we ti pakarang. Sakilat ramo anu rek dirojokeun teh ngaleungit. Pletrak! Karasa aya nu antel kanapi geulang leungeun Asmita nepikeun ka potongan botol teh menceleng. Nu akibatna Asmita luncat mundur ka tukang, teu wudu we leungeunna ngarasa nyeri oge. Hayya, wontong ngejas ya, lasa lolang kampung toboga laja kae sia, ha? Cek si babah bari jebi. Anu dipalar sangkan Asmita nafsuna tambah ngagugudag, anu akhirna dina ngalawan teh pasti bakal ngababi buta. Ya mak deuleu cina loreng, ukur getek deuleu sia. Asa diusapan kokod ona atau ku hulu dugul sia. Tembal Asmita ngahualkeun amukna si babah bari ngahaha. Ugu we jadi sanjata makan tuan. Si babah anu tadina mancing teh jadi ngarasa lenglengan ngadenge panghina anu jadi lawan. Anu akhirna manehna sorangan nu leungit temah wadi. Dina ngayakeun panarajangna teh geus teu dibalitungkeun deui kumaha untung rugina. Hiat! Si babah luncat, narajangna teh lir upama raja walinya merbagong. Sukuna ngalayang, ramona meber. Asmita mireungeuh kahebatan panarajang si babah, rikat ngagilek bari ngagunakeun ulin depok dina ulin pamonyet warisan ti bapana pribadi nyaeta mangsal hapi. Waktu si babah milea ngalayang luhureun sirahna, Asmita rikat cengkat bari ngarobah pasangan. Tembong suku si babah merengkel ka tukang, sakilat kep bae ditewak bari langsung dicentok dina gaya pamonyet ngalajengkol bari ngawangun kuda-kuda anu namleg page. Ugu we tumrapna ka si babah lain deui hebatna. Sasat manehna keur luncat dikait sukuna geus teu bisa ditarekahan deui ngan gedebut bae si babah gondok teh ti beubet. Ngan bubuhan ninggang jelema nu ngabogaan pangalaman dina urusan silat bawa ti nagrina, si babah geus hasil nyalametkeun sirahna teu nepi teuing ngabeletuk ngabentur taneuh ku jalan ngagunakeun dua leungeunna dipake nahan kana taneuh dina gerakan cak-cak murag jeung liong barongsai meulit bumi. Gurinjal maksudna masih babah terek hudang, tapi Asmita teu mere kesempatan. Durug-dug sukuna digusur. Atuh teu wudu anu deuk hudang teh tanagana jadi ngenoran. Ari pek digusur satakerna pugu we beungeutna barabak teu beda we ti urut diparudkeun kana taneuh garing anu pinuh ku batu karikil. Gurimpal si babah maksakeun maneh bari ngejatkeun sukuna, atuh bolonyon lesot tina panyekel Asmita. Jeleng luncat bari sabrut ngasupkeun jurus kuntau, maksudna marek nyokel mata. Asmita rikat nyerong bari neke ramona, tapi si babah geuwat rikat narik deui leungeunna. Dina kayaan kitu, sup Asmita ngasupkeun taeun, sup Asmita ngasupkeun sukuna ka jero bari ngasupkeun peureupna kana hulu angen. Duh, des. Si babah ngahanju bari badana ngajengkang sarta terus disusul ku jurus tajong pamonyet anu sakilat nyayang kana kakawetna nepikeun ka kalecina ngereles. Bak. Oh, hayya. Digeuleuh. Nah eta mah siga mendesah ding palawargi. Aduh kacau. Oh, hayya. Si babah ngoceak bari nungkupan kantong semarna.
geus kitu terus dihanca deui carehamna galeong gedebut baik si babah ngajurah roh beungeutna ti kusruk ninggang taneuh teu beda we ti begu nyungkur tina sungutna jebrot lempah para babi. Pamiarsa sadayana lantaran ieu dua jalma teh padungdungna di sisi jalan gede atuh tita tadi oge geus pinuh kuno lalajo diantep soteh teu dipisah dumeh sarerea naksir yen Asmita aya dina pihak anu unggul. Piraku bae atuh si babah teu bisa dielehkeun maung sancang talaga bodas wae anu kakoncara galakna teu mangga puliah. Sedengkeun ari si babah urang nangka pait mah eueun nu teu ngarewaeun atuh saurang oge lantaran jelemana adigung lengus ka urang lemur salilana ngan hayang ngahina we komo jalma-jalma anu baroga warumah ka cida ceceubna ka si babah gondok teh lantaran tisaprak aya toko Cina di nangka pait warung-warung maranehna jadi teu payu nu baralanja teh ngagebreg di toko si babah gondok sanajan bener jelemana mah pikacuaeun tapi kayaan barangna pepek jeung murah deui hargana. Tah eta hungkul bala warginya urang mah eleh strategi dagang teh ku bangsa Cina teh nya. Ayeuna sanggeus kabuktian si babah gondok teu walakaya nu ngadegdeg teu ngalobakeun diomong ngan regeyeung bae si babah teh direreang pada mangku ka jero tokona diasongkeun ka si ona pamajikanana nu tita tadi cangcing cong riweuh sorangan teu puguh ngahartikeunana. Sedengkeun Asmita mah leos bae bali ka lemurna kalawan lengoh teu barang bawa. Saja jalan manehna teu oleh mikiran naon-naon anu bakal karandapan ka hareupna. Lantaran tina perkara riributan jeung si babah gondok geus tangtu baris aya buntutna. Pamiarsa sadayana ayeuna urang nyaritakeun juragan Lurah Barja harita teh keur diiringkeun ku juru tulis Soma jeung tua kampung Sanukri keur mudun ka karak balik ti kampung Cicapar. Dadakuna mah ngontrol lembur nitenan kahirupan rahaya ti kadeuketan hayang kasebut ku umum yen manehna teh benernya ka Soma ulas asih kanu leutik malar dipuji dipuja diaralem yen manehna hiji lurah nu toweksa karahayatna. Tapi da pugu najan bener bodo biku oge urang lemur teh geus pada ngarti kumaha talajakna Lurah Barja sapopoena. Sajabana ti hiji lurah nu kejem sarta telenges teh oge geus ka Ustara ka Ustara teh kasohor gitunya tapi dina hal kagorengan pamiarsa urang teraskeun manehna geus ka Ustara mata karanjang tukang udar ador neangan awewe loyor paribasana mah tara ngalarung nu burung tara nyesakeun nu edan geus puguh nu lelengohan mah kanu boga salaki geus teu aya rumegag ari sakira manehna ngalayanan mah ih nya digalei we. Naudzubillah pamiarsa cik atuh ari kanu boga salaki atawa sabalikna mah ulah kitu peta beh ditueunana deui ti doraka nu kitu teh anu matak sakabeh rahayat atawa sakur bawahana mah kajuragan Lurah Barja teh ngan saukur beungeut nyang hareup ati mungkir kituna teh munasabah dalamun seug aya nu terang-terangan wani ngalawan atawa nemungkeun ka ceuceub moal ka mana jigna pasti kapang berokan pitembateunana. Atuh dina perkara reka perdaya fitnah hianat mah memang Lurah Barja teh geus maher naker kuno di luhur anu ngajajah zaman harita nyaeta zaman Walanda
kacida pisan kapakena lantaran pinter ngajalankeun siasat pat-pat kulipat ngajilat pantat sok sanajan kudu ngorbankeun rahayat jalanta. Harita oge sajeroning lempang teh lurah barja tegerah alewoh kawas biasana nganyara-nganyari ngadadak lunggu kagugu ku dedeleuanana keur waktu tadi basa dicicapar dumadakan tadi manehna mireungeuh nyeesih pamajikan Asmita keur mamangku anakna. Nah atuh sakitu geus boga budak teh katempona kalakah beuki monyas we beuki gademol teuing pedah dedeleuan nu mata karanjang atawa memang masih keneh boga kapanasaran lantaran waktu mikahayang ka nyeesih teh pan keur parawan keneh. Jog anyog kalebah pengkolan lemur sedah hurip juragan lurah barja masih noyod teu mengkol atuh pok bae mang tua teh nanyakeun satengah ngingetan. Nah moal ka sedah hurip heula juragan? Maksudna mah meureunana hayang dibawa ka pasar bini nu beunghar sabab geus moal salah deui beuteungna bakal bukitri. Hoream temalna pondok bari baketut hasem. Ode teras kanang kapait gitu. Mang tua timbul deui harpanana lamun ngadatangan si babah gondok pasti bakal mangih dodol Cina rokok cap gajah atawa cap kalong atuh dina balikna bakal nyakuan jaba uang jajan mah moal iwal. Inggeus urang balik we mong pokona mah sidik kula mah keur teu ngareunah awak ieu teh. Ditemal kitu teh mang tua mani melengek hanjelu ret ngareret ka juru tulis soma anu nyerengeh maur mun dipokeun mah meureun kieu basana teh. Rugi pisan Mang Pung init-initan teh euy keun bae lah hayang dahar mah di imah sewang-sewangan bae. Memang waktu juragan barja nyebut hoream waktu diingetan ka sedah hurip teh lain alasan nu dijieun-jieun mun keur waktu bareto mah larbek pisan ngadatangan imahna pasar bini teh tapi ayeuna pet pisan tara kituna teh disaprak ditampik ku Nyi Iko. Atuh waktu pasar bini minantuan nyaeta waktu ngawinkeun Nyi Iko ka unan oge najan diondang namah diondang juragan lurah teh teu datang minangka namah protes meureun naha boga anak pantes teu dibikeun kamenak ngan meunang beja ti tua kampung cenah teu rame teu direnceng-renceng ku raramean. Ieu mah ised we ti ngaruwahkeun atawa pakaulan nadar nu ngariung oge ngan sababaraha urang lain oge kapaksa atuh puguh jero-jeroana namah pasar bini teh teu doa saeutik-eutik acan dari hatena mah medenghel handeueul dilaksanakeun soteh uraga tamba kadengda. Matak hajat walimahan teh ngan saukur bancakan da maksudna mah supaya kawin sore pegat isuk. Geus teu didenge kumaha ngagederna nu ngaromongkeun pasar bini beak bersih pada ngupat disebutna pipilih hayang nu leuwih koceplak meunang nu malarat rosa kajeun teuing kabeh oge taya nu didenge. Deleh isukan oge sina papegatan deui kitu pamikirna pasar bini. Tapi buktina sapoe dua poe titas pangantenan teh teu digomeng-gomeng nincak saminggu kakarek Nyi Ikoh dibere perhatian ku kolotna yen kudu gancang-gancang menta diserahkeun. Nincak 2 minggu panganten teh bet siga nu layeut tug nepi ka sabulan kalah beuki geugeut ka tempona teh. Dek ka Nyi Ikoh dilelekan ku pasar bini diwowoleh dinaha-naha bet kitu kalakuan ari tembalna teh geus jadi milik abdi kudu boga salaki kakang unan ku kituna moal galideur patekadan seja tetep kumaula kumereb kanu jadi salaki taya maksud ngijing sila bengkok sinembah. Disebutkeun yen upama laki rabina teulana kawin sore pegat isuk
eta teh geus pasti paneumleuhan goreng mah aya di pihak awewe lantaran moal pati-pati diserahkeun lamun eta awewe teu ngabogaan cacat dina dirina. Mangkaning masyarakat teh sok asal bae lamun nuduh teh majarkeun teh para wantarang nama pokona mah nu lain-lain we kitu ari omongan jelema mah. Ulah-ulah ku ayana kajadian kieu teh si awewe moal boga salaki deui saumur-umur. Komo mun popotonganana goreng bibir mah heg diuar-uar majar popotongan teh kitu cenah kayaan dirina. Atuh bakal jauh kana payuna deui teh. Tah ieu nu jadi sabab marga lantaran teh anu matakunan mah geus pinanggih jeung kasenangan hirup manehna teu poho ka Abah Sura geus komo ka Asmita mah nu jadi sobatna apan manehna pisan nu jadi jalan unan pinanggih jeung kasenangan teh. Minangka pamulang tarimana Asmita dijejeuhkeun dipangmeulikeun saluk kebon jeung huma supaya teu ripuh-ripuh teuing ameh teu ngandelkeun tina dagang areng hungkul. Ieu sababna nu matak Lurah Barja ngarasa hoream rek ngadatangan ka kampung Sedahurip teh. Hoream ku nyeueungna Nyi Ikoh nu hirupna ngahna-ngahning jeung Ki Unan salakina anu ceuk manehna mah Unan teh pantes namah jadi pangaritna anu mun didatangan oge matak bae panas hate. Eukeur mah tadi dicicapar geus ngarasa teu geunah mireungeuh Nyi Esih nu katempona matak hanaang nu keur hayang nginum mah. Sanggeus ngadatangan kampung Sokol Juragan Barja terus bae ka balai desa ka desa Sukamenak. Sadatangna gubrag bae satengah mebeutkeun maneh kana kursi sedengkeun juru tulis Soma jeung tua kampung Sanukri gugek dariuk teu terus barali ka imahna. Kurang ajar si Sarbini kawas nu kurang saeundan ari nu aya dedeleuan anak kabeh ditolak tapi jelema kokoro nyosok malarat rosa ditarima. Naon geura untungna minantuan kasih Unan ari lain rek dipake purah tunggu kebon mah. Juragan Lurah Barja nu ngarasa jadi papayung di desa Sukamenak teh kawasna mah masih neuteuli sakitu geus aya tauna teh. Rupina mah juragan sieuneun ku si Asmita margi apanan si eta teh sobatna si Unan. Mang tua Mairan ngandung maksud nu hayang kapake kudunungan. Halah naon pikasera beunana si Asmita beda eta bedegul dah sakali ngiprat oge piraku teu ngajengkang. Ieu mah rupina Mang Sarbini teh katipu. Juru tulis Soma nemrong bari pepeta ngarah diandel. Naon pikasieunana si Asmita jelema taya kagablek gitu. Empung mah borangan pisan teu beda we jeung si Sarbini. Matak pika sebeleunana teh sakitu hirup lang layeuskeun pamajikanana mah herang we nya euy. Lurah Barja bari ngareret ka juru tulis. Nya memang kagaduhna mah teu aya namun dina kabisana piraku teu kaemut si belang nu sok ngaranjah lemur purang badog domba oge geuning beres di perenan. Mang tua nyaritana bari ngabiri-gidig muringis kumis sangadulangna ngadadak lempes kawas diulasan ti kotok medok. Nya kakarek inget tapi ari pamajikanana mah si Esih bet mata ngarang sadan ojet hate euy. Lurah Barja humandeuar. Da atuh muhun eta mah juragan yaktos pisan ningnang Nyi Esih ka si Asmita mah kedahna ge kaagan di nurub cuku moal boa kawas bagawan Sokalima sareng Sri Kandi. Mang Empung lir anu ngabibita panona ngareret ka juru tulis. Sugan teh kuring baen boga pikiran gitu teh. Eta tadi waktu panggih dilakna matak nyeblak keletna matak nyeredet maling-maling reret ka dunungan urang euy. Juru tulis ngengklokan.
Uguh sarwana duanana oge tukang ngagerejud nu burung. Hahaha, bisa wae Ki Ulis mari nyarita teh euy. Uguh euy, mun teu kagok ku si Asmita mah. Juragan Lurah seuri ngaheukeuh nungkupan sungutna anu pohang. Ki Asmita kitu diceumpal oge deuh. Teu naon, urang akalan we atulah. Didago ireg talingeuna. Mang tua ngahatean. Nyampung deh, lebarku pahinona euy. Cek juru tulis ngabungbuan. Dah heueuh Ki Tulis, kitu pisan. Sakitu geus anakan oge beuh. Dewek mah moal lebar nukeurkeun ku nyawa. Ceuk Lurah Barja. Keur kitu reke bray panto balai desa aya nu nyurungkeun ti luar. Ana pecenghul teh Nyimas Romlah nyaeta pamajikan Lurah Barja anu kolot. Uguh imahna teh teu jauh ti dinya. Naon bahenol teh Ulis? Cek Nyimas Romlah bari ngareret ka Lurah Barja anu sabrehan oge kabireungeuh parobahan beungeutna nyiak pias. Eta nun munding dep sun muning bule temal juru tulis soma agak eugeuk sabulang bentor. Uguh bangsa tibetahkeun. Pantes atuh ari muning bahenol mah Kang Lurah oge mani wantun eta nukeurkeun ku nyawa. Muning kagungan saha cenah eta teh Kang Lurah? Nyimas Romlah ayeuna mah malik nanya ka salakina. Paromana teu riuk-riuk siga nu teu ngandungna naon. Taheun lah dasar we eta mah Ki Ulis. Muning lintuh hayo disebut bahenol geura. Kawas Lurah Barja tekebat. Kawas awewe-nya? Nyimas Romlah gancang nempas. Pasemona ngadadak robah ayeuna mah. Panona buringas kurawed haseum. Kitu we nya. Init-initan teh lain ngontrol rahayat nu kurang daharna, kurang pakena. Tapi ngadon udar ador we neangan bikang. Na teu wareg keneh sakitu geus boga opal teh Kang Lurah. Nyimas Romlah ayeuna mah bener-bener ngambek. Sing horeng ti tadi manehna teh ngintip-ngintip ngadedengekeun ti luar. Aeh, kunaon ieu teh ari Nyimas? Sok tara puguh-puguh harita teh. Batur mah keur nyaritakeun muning depa. Nyi omah mah sok goreng sangka ka salaki teh. Juragan Lurah siga nu heueuh ngamek ameh dipianel. Oh, na pamajikan si Asmita teh muning gitu? Teu gablek ka era. Awewe geus gablek salaki hayo bae dipikai ngetrek di Koromeo. Da iya pamawana teh juru tulis cacingeun jeung tua kampung gejul. Nyimas Romlah ambekna jadi murang maring. Mireungeuh Nyimas Romlah bener-bener ngamek mah. Teu wudu kabehanana pehek oge. Juragan Lurah muringis bari ngusap-ngusap tarangna nu garinjul sesakuris. Geus asabek we tulang pantodang sadina huluna. Atuh juru tulis murungkut. Suku duanana ditarik, diukna semu ngajogo, tuurna nyolocos ngaluhuran sirah. Paingan disebut cacingan, da awakna jangkung kuru, ruruasanana panjang pisan. Komo mun dibandingkeun jeung tua kampung Sanukri nu harita diukna dina bangku gagaleongan kawas parahu di bawah ulin omak banyu. Maksuda mah dek nyarande ngan bangku teh eueuh panyarandean. Ari awak ngadeg-deg sarta tuur nyorodjod. Ngarasa paur ningali Nyimas Romlah nu keur nyeuneu. Saha atuh nya? Lalakina nu wani. Kapanggih. Kapanggih bangor. Ari nyi omahnya meni ayaku keukeuh. Ieu mah keur nyaritakeun munding si Asmita. Pintu hade piara mun dibikeun daek nukeran ku sawah sakotak. Juragan Lurah neger-neger maneh mungkir. Bohong. Jengkol aya usumna, ekol masa papanjangna. Sidik keur ngobrolkeun si Esis ya. Nyimas Romlah nyentak.
Gek diuk manehna dina bangku panjang nu hiji deui satengah neundeutkeun maneh. Na atuh anak porea teh bangkuna nyung kedang lantaran diukna sisi pisan. Halah yeung, tulung. Gubrag Nyimas Romlah ngoceak lantaran awakna meubeut kana taneuh. Leungeunna roroesan anu saterusna ngajurah roh dina ubin. Aduh, da ieu sia ye. Si anu mawa si teh. Bari kerawek kana klomna sarta teu antaparahangan blewer bae dibaledogkeun ka juru tulis jeung katua kampung. Puguh we, eukeur mah maranehna oge ngarasa reuwas nempo anu ngajurah roh teh ayeuna katamah dipalengpeng ku kelom. Bisa bae kabeunangan mun teu inget kana ulin jurus monyet Mang Pret mah. Tapi orok kahaya, Mang Empung sial, salamet ari tina sasaran kelom mah ngan milepas teuing nyingcetna sedengkeun bangku eueuh panyarandean. Atuh koleang, juralit, sirahna nutug leungeunna ranggah bari roroesan. Barang jeung ngagubragna Mang Empung, juragan lurah ngagentak muruka Nyi Romlah anu keur kusah kose ngan orokaya sukuna ti kudawet kana suku bangku. Atuh teu ampun deui ngan gebut bae labuh nangkuban nepikeun ka bendona ti goloncong. Ae, naon atuh Nyi Omah teh? Halik, nyingkah sia ka ditu, geraneangan deui nu baheno. Cek Nyimas Romlah bari kerawek kana sapu, puguh keur nafsu keneh. Tuman sia, lalaki toloheor mah kudu diwarah ku aing mah, kudu ku ieu ye. Kituna teh bari habek-habek nu nangkuban teh teu eureun-eureun diteunggelan ku gagang sapu. Aduh, ampun Nyi Omah. Ampun. Juragan lurah nakisan gagang sapu bari poporongkolan badis we peusing nuker dikrepuk. Montong ampun-ampunan sia teh tuman. Kolot-kolot ngan kokorobet bae. Na teu seubeuh ku pamajikan saopat-opat. Dilawan oge karo-karo gelo. Kuniang juragan lurah hudang blenyeng bae lumpat keluar ti bale desa ti babaranting. Teu sirikna notog-notogkeun maneh. Bendo macul bae meuni deple urut kagalei. Ret Nyimas Romlah kanu duaan deui. Kakara di pelong oge geus muringis bari unur-unuran sieun di bagian hadiah gagang sapu. Kadieu sia Empung. Kuring dek nanya. Kituna teh bari nyampeurkeun. Tua kampung nu memang hatena geus kalimpudan ku kasieun. Mireungeuh kitu teh teu beda we jeung nu disampeurkeun ku singa lapar. Teu anta parah deui ngagentak manehna balik kanan seak gajleng luncat keluar. Tapi sial deui bae waktu manehna luncat kabeneran panto teh katebak ku angin. Atuh puguh we ari jedak teh sirahna nu buruk panto bale desa. Blug labu duut hitut. Ret ka Nyi Lurah geus teu mikiran deui ka nyeri beretek bae lumpat notog-notogkeun maneh. Juru tulis soma tetinggaleun nurutan Mang Empung rek ngabecir ngan cilaka teu inget sama sakali yen manehna teh jujul dina lawang panto teh jangkung pamiarsanya. Puguh we ari gajleng teh ari gedor we sirahna ngaheden kusen. Kabayang. Mana teuingnya bencenur. Tapi teu ieuh dirasa. Bari nyekelan sirahna nu buncunur tur karasana matak lungleng manehna lumpat ti paparetot kokoloyongan teu beda we ti hayam kaceke lumpat meleteng nuturkeun tua kampung nu geus leuwih ti heula ngabecir teu beda we ti nu diberik munding edan. Kabayang pamirsa sadayana nya. Abong adat kakurung ku iga.
Kitu meureun babasa anu pantes diterapkeun ka Juragan Lurah Barja, teu kalis geus kapergok nu jadi pamajikan, malah nepikeun meunang panyiksa diteungeulan ku gagang sapu sagala. Hatena teh keukeuh we gegeremet ka bita ku Nyi Esi. Hiji mangsa mah dek badami jeung tua kampung, kumaha pijalaneunana sangkan laksana sapaneja. Lamun sanggup ngabantuan mah matak naon si Asmita didodoho, urang intip ti bongohan. Ari salakina geus sirna mah piraku sugan Nyi Esih teh teu daekeun. Tapi Mang Tua alias tua kampung atawa Mang Empung teu sanggupeun aringan ukur duaan mah, lantaran Asmita teh lain bantrak-bantrakeun. Geus tembong kapan wowosena, si belang anu sakitu garangna oge geuning kumanehna mah bisa dipaehan. Ras Juragan Lurah teh inget ka si Babah Gondok, manehna teh geus kanyahoan jago kuntau turug-turug ka Asmita teh ngewaeunaker lantaran tara daek ngajual areng ka manehna. Hiji kitu, kaduana kapan si Babah teh baheulana kungsi ditulungan tina perkara ngamilik huma jeung kebon mangsal hapi. Ayeuna upama dipenta tulung teh piraku manehna teu daekeun. Teu panjang mikir deui, belenyeng bae Juragan Lurah ka Nangka Pait. Ari gok tepung kacida kageteunana lantaran beungeut si Babah teh harita masih keneh gareuneuh. Ari ditanyakeun teh eta cenah balas tina gelut jeung si Asmita tea dumeh teu dibere meuli minyak lantung. Eukeur mah memang bibit kaceceup geus nyangkaruk dina hatena. Tiba heula oge kapan geus pok aya basana hayang nyilakakeun ka Asmita. Geus badami malah saliwat mah ayeuna dikumahaan pisan. Atuh haripetna keur dina nyanggupanana teh. Ngan sabisa-bisa kudu ku jalan demit heula, ceuk si Babah teh. Sing rikip sarta ulah greges gedebug supaya caina herang laukna beunang. Hayya, tak kitu we Julagang, ku yalan licin we lah. Di kelasan mah si Asmita wal weunang, lia pintel main po Julagang, pintel main po, cek si Babah setengah ngelingan. Teu sangkanya, nah tisaha guguruna, sugan teh eueuh kabacus tas si kasebelan teh. Juragan Barja bari unggut-unggutan. Hayya, oe oge teu nyangka salikilika acang Julagang. Lamun halita oe teu pasang ilmu walongsai meulit bumi jeung ilmu caca laglag. Wah, cilaka, oe mal woga silah. Cek si Babah cungar cengir bari ngarampa sirahna. Nya, kapan Babah teh pinter kuntau, tapi eta beungeut mani bocok kitu. Heuh nya heuh, ayeuna mah geus atuh urang make jalan demit bae nya. Tapi perlu neangan batur tiluan mah. Bisi ku demit sulit, nya kapaksa urang tarahal we lah. Piraku sugan ari dikoroyok mah. Pamiarsa sadayana, sedengkeun Asmita anu keur diarupat nama teu mantra-mantra acan jadi bulan-bulanan kageuleuh jeung kaceuceup Juragan Lurah Barja katut si Babah Gondok teh. Harita oge manehna mah geus rek sajungjungeun indit ka gunung rek ngareng deui. Sanggeus tarapti jeung papatah kanu jadi pamajikan yen kudu bener-bener ngajaga budak, leos bae manehna mah indit. Nu disorang mimiti nama sisi kebon, terus malibir ngaliwatan pahumaan anu parena geruh rui koneng. Kenca katuheunana pinuh ku tatangkalan. Beuki jauh beuki nanjak, kukurubutan ngambah leuweung nu pinuh kakayon anu ting jelegjeg. Harieum sarta geueuman mata keueung. Beras kanu rada lenglang, koreleng malibir ka sisi gawir anu lungkawing. Jurangna calanga plir nuker nungguan mamangsan. Nongoh di ngarekuh nanjak ngaliwatan dapuran tangkal kaso anu ngagigidik. Ungkal pengkol, luak leok nurutkeun jalan satapak. Tungtungna beras bae ka tempat pangarengan, bus manehna asup ka saungna, cucul-cucul babawaan, teu lila kaluar deui bari ngajingjing kampak rek nuar piarengeun.
Waktu panon poe tunggang gunung, Asmita diuk dina batu parantina, ngadadak bray. Kajadian baheula waktu galungan jeung maung teh nemongan deui. Kapan didinya pisan adu regeng marebutkeun nyawa jeung si belang teh. Jadi kenang-kenangan oge tiap kadinya kudu we inget bari dibarengan kuting puringkak bulu punduk. Jijiraeun sok sieun ngalaman deui. Sabot manehna keur ulang kitu, mikiran sarta inget kana kasieuna, na eta mah anak segrok teh tukangeunana aya nu disada, gebeg korejat malika tukang, ari breh teh ambuing. Aya begu anu gede nama aya meureun sagede domba adu, geus manco di tukangeunana. Sihungna pasali pikagilaeun, untung we teu jol-jol nyuruduknya saak tonggongna. Segrok eta bagong bayangan teh sesegrok deui, matana najan semu pete tapi jelas mencerong ka manehna. Suku hareup nu pondok teu daek cicing, congorna anu monyong budar gider nembongkeun sihung, ari ceulina rancung duanana ajeg heuras. Atuh teu wudu Asmita mani ngadeg-deg, tapi Asmita tetep taki-taki ngajaga diri. Segrok deui disada, bari terus nyebrut lempeng ka Asmita. Rikat Asmita nyerongang serodkeun sukuna sabelah kagigir. Barang jeung gebruna begu nubruk batu, sakilat bedog Asmita ngaheat, jeres ngahanca punduk, guik bagong teh ngaguik nahan ka nyeri. Sakedapan mah eta begu teh nyungkruk. Tapi memeh Asmita ngahanca deui, si bagong bayangan cengkat ngagibegkeun awakna sarta mali ka Asmita nuker ngajega hareupeunana kalawan taya aling-aling. Asmita cingceung ngabagi panenjona, ret kakatuhu, piluncateun beratna keur sabab sisina gurawes gawir nu leubeut ku tatangkalan paku jeung areuy. Ret kabelah kenca, memang lega ambahanana, tapi taya aling-aling pikeun nyalindungkeun diri. Tatangkalan nu galede rada jauh perenahna. Sedeng eta bagong geus tangtu kana galakna teh lantaran pundukna geus dewang nu ngalantarankeun jadi bayangan. Tacan oge rengse mikir, bagong geus nyuruduk manten bari ngagereng, sihungna nu ranggeteng nyeberkeun hate. Loba codeka, jeleng Asmita luncat ke belah kenca, habek bedog ngahanca tonggongna. Bagong ngaguik nu ngadua kalian, tapi eta bagong masih garang. Manehna ngagibeg malik jeung awakna, sebrut deui nyuruduk, geus teu nolih kana kanyeri maksudna hayang ngabeset ping-ping musuhna. Asmita rikat ngagiwar, bari renghap ranyug teh kesangna mah geus nyurulung jibreg saluar awak. Ari jeleng beteuku hanteu, sukuna ti kudawet kana akar kai, kudupruk ngudupung. Rikat Asmita ngagorempal malik, breh si begu teh malik deui sarta nyuruntul ka manehna. Euleuh pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleum sieum, paranti nyokot ninggalkeun, mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.